Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami Abi Mailinda Rahmawati dari kelas 7B. Rek ngadongengkeun sasakalat situ bagendit. Baheula geus ribuan tahun katukang. Aya hiji randa anu beunghar. Katelah Nyi Endit. Ieu teh sanya mah manehna. Dangarana sajati mah Nyi Bagendit. Manehna teh kacida pisan kumedna. Geus taya nu birek deui kana kakumedanana. Salian ti pakacar-pakacarna mah taya aya nu larsuk ka imahna. Estuning lain babasa eta mah hirup nyorangan teh. Kajaba ti teu aya nu ngawawuhan Nyi Endit teh memang jalma nunggul pinang. Nyi Endit teh memang jalma nunggul pinang. Geus teu kadang warga hirup teh estu nu geulis. Ari beungharna teh mah tetela, beuh kebona, beuh sawahna. Imahna ge panggedena di salembur eta mah. Turug-turug ngahaja mecilkeun maneh. Ngababak di tengah pasawahan nu upluk-aplak. Maksudna teh teu aya lain ku bawaning embung campur jeung babaturan dasieun kasorot teh. Teu kitu mah atuh moal disebut medit. Kacatur keur usum panen. Di dieu cenah anu dibarerat ka sawah Nyi Endit oge tea nu gacor. Ari sarengse dibuat jeung saenggeus panen dikaleuwitkeun sakumaha tali paranti. Nyi Endit nyieun sadekah, ngondang labe jeung sawata tatangga. Popolahna saniskara ku sorangan, teu aya nu ngabantuan. Popolahna saniskara ku sorangan, teu aya nu ngabantuan. Barang geus tarapi, sakur nu mantuan ngangkut tuluy diondang di ngariung. Hari nu ngariung teh nepi aya karatusan, tapi sadia tumpengna teu sabaraha, nepi ngan sakoreat geus beres bari karetap keneh. Keur bejeunna balak kecrakeun, solongkong aya aki-aki, bongkok nu nyamperkeun ku pribumi. Teu ditarik, teu ditakon, aya pong aki-aki waleh. Yen teu kawawa lapar, sugan aya sipi welas, aya gantawang teu Nyi Endit beut nyarekan. Nyelek-nyelekkeun, majarkeun beuh taya kaera. Teu ngahuleng gawe, menta bagian. Tungtungna nepi ka nungdung. Aki-aki dititah nyingkah, cindekna mah geus teu dipicaritakeun. Aki-aki Endit bari jumarigret, bangun tenangan. Memeh Endit manehna ngomong kieu, sagala ge boh kanu hade, boh kanu goreng, moal taya walesna. Ngomongan kitu teh saksian sakurana aya di dinya. Sarengsena nu dalahar tuluy amit rek babalik kakara ge pating laleos, rugreg ngaragdeg. Sebab aya nu tinggal rehot. Cah cenah. Henteu kanyahoan deui ti mana datangna cai. Ngan leb bae pakarangan Nyi Endit teh geus teu inget ka diri batur. Asal salamet dirina bae. Nyi Endit ge nya kitu niat rek nyingkirkeun cai, tapi barang kaluar ti imahna cai teh nepi kalir ombak laut ti garuling. Ti palebah Nyi Endit imahna terus kakeueum meh laput. Nyi Endit angpeng-angpengan, bari satutung biasa mah teu waleh-waleh sasambat, menta tulung.
Tapi henteu fungsi lila jebay jempet si horeng geus tikerelep dimana geus teu tembong. Samawanana sawahna nu ubluk aplak geus aya nu di dasar cai. Lembur sakuring bangki geus salin rupa jadi situ anu nepi ka ayeuna disebut situ Gambir. Tamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.